Sebelah ayah si Ece teh. Ayah, si Ece teh nya. Aing. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cek. Assalamualaikum. Cek. Cek. Salam. Sahanya. Cek. Aya geuninganan cek. Lain aya perlu teh cek, urang teh euy. Kumaha tuh cek? Ya perlu naon ieu teh? Perlu naon si Ece mentak urang ka dieu ge. Geus aya encan. Paribasa naon ieu teh? Hutang anu 200.000 teh, nu kamari? Apaan karek ge 3 poe? Atuh na iraha ngan 3 poe teh kamari aya. Apaan kamari teh cek ge saminggu. Cek, Ece teh bukan nu kieu geuning. Atuh ku ieu we mayarna cek euy. Wah, gede teuing da eta mah 2 juta atuh kitu mah. Wah, ieu galak mah yuk. Paur euy pur galak. Nya eta ulah Beda gagal. jeung naon ketang kitu mah. Oloreang. Cek urang ge engke saminggu karek ge 3 poe geus nagih. Atuh saminggu. Gua urang ge ditagih eta ku batur. Sabada teh teuing ditagih ku batur mah teh Nah, Ece ge kudu sabodo teuing urang ge nagih ka Ece. Maksudna pancan boga dan aing mah kunaon atuh. janjina oge saminggu. Sugan aya naon atuh di imah barang-barang nu Teu bisa boga dijual. aya ge beas 2 liter ini. 2 liter mah tuh dah. Sabaraha 30.000-an. Ada teh ari boga mah kumaha ari hirup teu boga mah. Kenaha tuh itu boga teh sok unyam-inyum wae Ece mah. Cik singaraskeun jadi jalma teu gablek na tong sok unyam-inyum tah kieu. Aya unyam-inyum mah nya wajar we ditagih mah kudu daek atuh. Maneh mah jadi mama tahan ninganan ka. Lain mah tahan nya heueuh atuh dah. Lamun nginjem teh aya jang mayarna, sanggup jang mayarna. Heudah can dina waktuna kagak dibayar atuh. Udah ngan engke dibayar aya geus sabulan mah atuh dah. 4 poe deui pan kan 3 poe meureunnan saminggu. Kira-kira engke aya moal di geus 4 poe deui. Insyaallah aya. Da ulah insyaallah kudu aya. Udah insyaallah ke lamun aya malah dikaimahkeun we. Aing mah bingung itu batur ge nagih di ka urang. Udah mana ge di lamun teu boga mah tong sok unyam-inyem atuh di ka batur. Ai urang mah puguh deui da boga. Andi injem ku Ece. Jadi eueuh teu boga. Kumaha atuh? Malikeun yang kitu heran. Aing ngan hayo we kumaha tuh? Masa minggu Aya deui? kumaha? 4 poe deui. Lah ayeuna we bukan teu. Itu gablek kumaha tuh sia teh? Itu si Ece kitu. Heran aing maksa itu boga teh. Aya Ece nginjemna maksa di ka urang. Ah itu boga kudu kumaha tuh kudu dibayar Ya kudu dibayar. Heuh atuh geus ku eta arek mah. Eta si Ece. Cek ulah di dieu. Di imah saha tuh cek. Situ geuning akeh. Yang dia aku bauk sih dibayar. Goblok sia. Oh, si Ece teu balik. Aing mah. Balik ka aing asangan kitu wah heran. Cek aing ge engke saminggu deui sia teh. Iya kan teh. Ya udah. Beresan tuh namanya jadi baru buki. Naon ai sia? Naon cek? Junaon atuh di jalan atuh Ece teh? Kan bae ieu mah jalan urang, Oh, taneuh-taneuh teuing, urang. Na maneh naon? Di aing situ dulu yo. Goblok sia aing. Mahal. Gila itu ditungguan. Usaha ini tak coba ditungguan dilapin. Aduh, Sopanan. meni leuwas Ece. Pada kun teu katempo aing Urang keur gede nempan cau ieu tah. Mana cau? Tah di morakena itu cau teh dan sai teh Cek. Tingananan. Nu Ku saha? urang ngarek naon? Oh nya dibeli mah nya di pauk. Karek Lamun oge ek di pauk morojol. mah ditatanyakeun atuh. Karek morojol. Tinggal mau pengke peuting. Karek ge morojol kitu. Sugan aya kitu boga tuh itu ya nu gede ka ditu. Galayang geluyung. Teu ka teu ka. Udah aing teh badan. Ayeuna saha ieu Cek? Ieu cau ieu saha? Tah ieu kurang dibeli tah bisa ieu. Anu urang eta mah cau mah. Dia dijual mah. Ieu Da insan barengan san. wah nya sedang atuh jang jualeun mah Cek. Jualeun mah cauna ge. Wah, nu sabaraha cau?
nya sakit mah tuh menurut jeung batur lu murah jeung batur 5.000 batur masa kilo meureun. 35 lah kabeh. Ya di kilo heula make 35. Borong atau sistem borong. Ya di borong mah komo kudu rada Cangkudu loba geuning cangkudu cangkurawok. Heeh, Lamun di pangku ngabrawok. Aing teh. Itu di mah teh aya saha? Ya esa laki. Cenah pacarkeun teh jana. Ini naon kieu? Masya Allah. Aja. Semoga salaki kumaha cenah janda eueuh teh. Lah tong ngomongkeun eta narek naon. Nyalain ek naon tah 1 turuy, 2 turuy, 3 turuy kurang dibeli. Jadi kabehna meureun 35 80. Sapan? 120-an kabeh lah dibeli. 200 Mahal teuing atuh nu rek meulina atuh loba-loba ting cau mah itu parahnya turunan mah ge didaang kabeh meureun ceu atuh. Tadi moal didaangan men. Ai arek we meureunan isukan ditayang meureun dituar ku urang, ayeuna teh urang ku tuangan tayangan hungkul ceu. Arek mah tamahan jadi 180. Mung 180 mah. 120 he kabeh. Terus aku butuh cuma makan bae teh jadi mah kumaha oge da loba tang kulak. Urang ge mung atuh meuli mahal-mahal ting kitu mah da urang ge jualeun deui rugi. Sabodo teh teh. Rugi. Maneh. Kitu sih aja mah. Aya dibeli teh lain ngaduangan hunkeun. Keras we. Emang anu meuli teh kaburu kece. Nah, da mung aing ge murah-murah ting manahaon. Tilu turu-turu ieu make sakitu da aing boga pikiran sia teh kahayang. Ai arek 120. Nah, make ka dieu deui. 120 adi duitan ayeuna. Mung tamahana atuh jadi 180. Atuh berenang ayo urang ayo jualeuna batina mana atuh ceu. Daang aku maneh tong dibatikeun. Ararmung teuing cau sakieu panjangna tilu turuy kudu dimumurah geus ku aing peuyeum apa dijual ka batur. Cau geus karolot euy. Wae urang meuli cau teh. Tangkulak cau teh. Aing euy makanya paturuy. Aduh teu boga duit teh kasahanya euy. Teh asa deui ka dieu geura aya ka dieu ayeuna ku aing dijual da sabaraha oge. Mepet di teu boga duit teu boga jang meuli beas aya jajan deui. Hei. Naon ceu? Dia ka dieu sakudu. Naon ieu teh? Teh kumaha cau teh arek dibeli teh moal? Kepala kitu. Kumaha sakitu atuh sakitu teuing. Aya mah Paturu itu untuk lain tilu deui ayeuna mah. sabaraha kabeh? Kabeh 200, kemarin depan 200 teh kabeh. Opat ayeuna mah. Ayeuna mah ceu da harga cauna ge nurun gini ngeunan kamari teh urang teh. Paling eta gocapeun opat kabeh. Astagfirullahaladzim Aisyah. Lah dina banterna ge 80-eun kabeh apa turuy? Mu atuh kitu-kitu teuing mah. Nya entong atuh emung mah tuh. Lain ke heula. Da urang mah da meulina ge da Bu. Anu arek dijual aya nu moal mah nya entong tong dijual. Udah atuh ukur 20 ke heula. Kira-kira kumaha itu? Ari ukur 1 ruy 20 mah mah nya atuh. Keur murah geuning anu mah cau teh. Kamari mah keur mahal keneh. Bisa urang nawar ninganan besa. Aya 2 poe kamari teh nya. Abong kena urang butuh maneh mah jadi kitu. Nah, atulin kamari keur mahal keneh. Da urang ge ngajualna nya murah deui ka itu na ge da mung mahal-mahal. Aya arek Udah mah. sakitu teh ngomong atuh urang ge 20.000 saturuy. Mung ya mah ge mah rek nangandikan sajan da. Musa jangan kesempatan ya ngomong asangan kitu aing teh dianggap aing kudu kasaha ngajual cau atuh aing ieu da lebar lila kalilan masakna tangkal meureun teh.